Peran 7 tak carita nama Jadi orang tarik ngelakuin naon itu teh. jadi orang teh nanti ngalalakon tina masalah aduh aing da sekarang saya ngomong ke nana era ku bacur aing teh tina masalah Bang Emo korban aing eta geus bergalet Lah itu deh ngomongin syuting lain. ngomongkeun syuting mah engke atuh syuting mah syuting Trans 7 beli dakat katanana teh kat eureun dah heueuh Mang Holid mah heueuh da ku dikeresakeun Mang Holid urang Cicanir tah bakat hayangnya tukang kameramen teh anjing garilisna Mang Holid mah carita nama tina masalah syuting lamanggu we nya bakat hayang nyagap susu eta tukang shooting da ngalamanggu teh dikait kitu da sikuna teh gedut kana susu api-api salah-salah anjing eta aing lujitna kalau aing ka bisa geblug labu atuh disangke atuh da dina gawir alah sabaraha kali eureun eta kat-katan kitu ku capek na meuli tisuk-tisuk atuh teh magrib Jeung dibayar. dibayar dahareun mun aya mah dade hayang kat-katan deui kitu jaba awewena gareulis Kat-katan. heuh nya salah kat ngan ulah teh hayang anu capek hungku lajang di da harita teh tina masalah mangu jeung si Bos Aji harita teh Mana bos Aji teh? si Bos Aji Oh, Aji. Bos Aji Bos Aji. Bos Aji ieu mah tuh kana buah holdi eta mah nu kitu mah lain kana buah mangu eta mah buah mangu mah teu berarti mah da sukses tina masalah buah mangu teh tina masalah kat-katan kitu teh kalau ulah nu capek hungkul mulai nu capek hungkul bis trek kali cara bari jeung terus disemprong geus seribu Kameranya. liwat di kamera deui atuh Lah, kunjung ucun ya, lah kunjung ucun. ucun mana Baru kat-katan. mulai beli loba ngalut atuh ngalut kalau kat-katan teh kan yakin kitu mah dahareun sa mobil tina sagaheun urang teu baraleuki we ning anu tina mereka urang teh liwat ti mereka hampir atuh sutradara urang mah anu ripuh nah manehanna anu lincah nama harita teh aya asal usul nih tina masalah asal usul harita teh Mana? Tahu asal usulnya tak Trans 7 ning aya asal usul petualang lu kararitu mah beli sugan teh enteng bangana aduh bangana ampun Terus kat ya. meus lamun salah teh urang teh kat teh kudu mundur deui mimitian deui da urang teh nyaho kat teh atuh naon hampir dono teh aing ogen kat teh dikeresakeun kudu ngatuh dan hayang deui urang garilis awewena sia Mang Holid nu lincah mah Mang Holid nu lincah Mang Holid mah gep kana nenen ngala wujud carita mah carana wujud mah ngala Bari di syuting. anu nyuting teh tukang teh awewe nu geulis teh dikenyetkeun da atuh gedut kana nenen yeuna teh ye sikuna teh Mang Holid mah Ngajak da atuh aing mah jangan di sakola keun heuh ting abang urang mah sakolana pusurup pati apal aing mah meureun ku duit cekengnya beri cikiki eta Mang Holid teh seuri Mang Holid urang pisan kalah kieu we na teh kalah mamut teh urang mah teu ka ditu teu ka dieu ye teh ayeuna teh. Ulang urang teh nya. ngaweuh we mah ngaweuh we berengaler bareng ngidul muntas lautan Kamari teh nya. kamari teh wah muntas lautan naon eta urang teh korban ku Bang Emo Bang Emo. eta Bang Emo ngabahayakeunana da lain bebeunangan kalah reuneuh pamajikan oge boga budak we Gara-gara Bang Emo teh. eta teh pikiran anak teh naon usaha mah Bang Acung Bang Emo teh. Untuk kami berjanji lain. aya beda-beda deui Beda. beda dengan mun bisa mah urang teh ulah kasorang we tina masalah kitu mah terkecuali lamun rek nyam ka Bang Emo ki nyam 5 juta kudu boga urang 10 juta di imah nu tiis jala dingin kita tinggal sok-sok mikeun aing ngaran-ngaran gitu malah dipake dahar dipake kalah matak pae ulah ieu we jadina teh
getek lamun Sertes orang tuh ya. liwati stres asa aya inyuk dina bujur teh tekaur diuk Rocos. retep yang trekel di lempang da mau geus ngareupan ayeuna Senin Sasarbo poe Kemis ning ampun Setor ku pakai mesinnya. da berhubungan hutang mah tuh kudu disetoran da eta mah geus berjanji janji itu adalah hutang Kami berjanji. aduh ampun matak cek aing oge geus anjing cek ngurus-ngurus kitu lieur ulu aing stres nu aya ampun dari bahaya teu dibayar mah da ka imah atuh terus ngageledeg ada awewe da karunya awewe geura ini angkat inti bulak-balik wae aduh da urang teh anger hutang mah kalah karunya we nu aya Gereneuhnya teh. Pamajikan kereuna lingot Bang Emo atuh Bang Emo kereuna mah bisa nu kena motor Terus teh Bang Emokna. pamajikan atuh kusaha banyak ku emek Lain pada ditinggalin ke Padang ya, Bos. teu da nu kitu mah mesti cengcelengkeun mun suno rukun sono Mesti tuna urangnya. heula memeh ini teh babahanan heula ina 3 bulan 3 rantang meureun kan sarantang nu jadi Pas. tah kitu mata heueuh Nyawa-nyawa 7 bulan ya orang teh. ada apa eta pamajikan heuh nyawa heueuh tidak alhamdulillah ceng dipasihan keneh urang teh kapercaya ngan heuh da jadi kieu gara-gara Bang Emok teh mung cicing matak ampun matak heulaanan bisa-bisa mah berhentilah sejenak daripada kayak gini kancing aduh ampun aya nu ngajakan ngaliwat atuh da kitu patut mana liwat-liwat hayu ngaliwat urang keur cicing eta di imah keur meningkan cipta daripada lirah cicing mah di imah saya nu nengang ngajakan ngaliwat carita nama wah liwat teh teh daek nyokot ka mana atuh kudu ka Mang Odi ka Heler aing teh kalah teu pugu we kieu ye nasib diri teh Lah ranyai ya. aliwati ranyai mamut teh ka ditu teh boro-boro ranyai beli ranyai mah tuh kadeuleu keneh poek ieu mah Poek. geus linglung ranyai mah aya nap-nap Poek teh kena duit. kana sagala rupa Ai karana mah henteu. ai karana mah da pamali nu kitu mah memungtung carang we Gitu. da anger normal lain masalah nu kitu mah pedah hate mah poek ieu teh Cekas kumaha mata teu urunan heula sementara daripada kieu mah bisi cara uing da teh suwi silah jadi panjangannya uwi sebijil gara-gara Bang Emok aduh ampun tapi moal aing nyarek bener mah da masing-masing we eta mah masing-masing pada boga pamadegan ngan karasa ku uing heulaanan tapi dan kitu mah beli sayang deui nah duka kunaon eta cik naon mata hayang dihayang di kitu tah kabeh we. Da buktina sih kan. ampun Setor ge isuk nyokot deui. tah eta mata heulaanan lah ampun kayak kieu mah hampir lah berhentilah sejenak Menghentikan cipta. mengheningkan cipta ngarada normal sareti mah kumaha kekarek saremosan geus koreja anjing isuk teh poe Kemis alah teu molor deui we tungtungna mah kalah getek we yang teh kulin batur peuting da eueuh ai kieu mah beurang kadareuleut tuyul deui kosipan lain lah beli kalah anyok jeung kosipakan lain kalah beki anyok engke teh Bang Emok boga kosipa boga rek kumaha harus curang please boro-boro normal karena eta mah lamun da dipake modal mah rada leueuh teu ulah didahar we mun didahar mah bisa ditakeneh ogen mun pake modal meureun kuat ka setengah badan Naon teh? setorna setengah badan teh mun aya satahunan kuat 6 bulan ka dituna mah meureun lain meureun ku aing karasa meureun we bubu ku aing ka alaman aing hayo alah anjing ampun kalah teu angeus nu dituju oge nanaon oge jadi kalah kieu we ye Kayak ngahulang orang teh nya. liwati ngahulang angkat ingking dan dina bujur saya sapu inyuk getek ngalek ketek da ingat pikiran ka ditu ka dieu kala di
Leuheung mun teu boga pamajikan aing mah boga pamajikan. Can budak. Budak kok geus dicatur segala hayang. Aduh, bos dulu tong gagaro kana sirah atuh aing. Nurutan aing sarua mamut deui. Tong kalah cirik kitu. Kalah stres. Kira-kira kieu masa kalak karasa tuh dah. Angguran mah tulungan euy. Tulungan sok. Jalan keluarna dewek kumaha ieu teh. Diem deui eta mah. Ka mana? Minyak Kok sipa? ka hayang mah hayang dibere nginjem teh ku didinya aing teh. Ngarah heng. Henteu urang teh. Duit da keretan. Nyawa ti ditu na duit keretaneun mah. Dok jalan keluar ieu atuh ieu. Kalau ngaran mere blok heula nginjem tah. Oke, meureun balik tukana keun we kumaha engke. Ulah sampai ka heueuh ki tanggantung. Ngapain orang gitu. Anjing komo minum kopi mah teh ngeunana anjing. Kopi mah aya, Ong. Mana? Lah anjing. Nah, gitu pahit-pahit atuh. Nu pahit urang teh. Sarua jeung kahirupan. Ngajakan ngaliwat atuh da ieu teh nyawa tawar katrak meureun tu laukna di balong aya. Cek aing teh babari jaga ngatu karingala lauk mah. Ngaliwat mah. Parena da eta mah lauk deleh itu gimong. Kopi dan luar gitu, kopi. Jangan kopi dulu. Wah, Tomoa berjamaah. urang tarang Ada ngopi. goreng ke 27. Wow. Tah, bro. Kalah beura tungtung nama aing pakat diut ieu teh. Lain mah bohongan diut teh teh. Gua kumaha jalan keluar na ieu teh. Ting sok selusina jalan keluar kumaha. Lain sini ka dirinya mah kalanjang serikeun ka aing teh. Tengah puas kitu mah. Tapi Tong diseuri yo jalan keluar na teh. Ieu mah teu sirik emprak mu puas. Aing mah hayang kopi oge menta ieu ti bos rak, bos tekas. Kan kalahan dideleh teh hampir mamut deui. Ayo we nya ngaduduk tekas. Kursi. Kalah kitu. Tekas kursi ngoloba. Kain teh euy nginum jengjang isuk atuh namut teh cek hasilna mah. Jang enjing ka ngobang emong. Enjing teh dinten Kemis. Da kalah tenang cenah kurutaneun cenah duitna teh. Kalah hampir si Dono. Anjing. Lah, dalam mulai ada kopi lah untuk guyur ya. Ngalebok kopi aing mah. Alah, budak-budak anjing udut bako. Aing boga Bang Emok deuleuh yo. Bang Emok LA udut oge anjing. Pamuda Bang Emok. Udut bako. Aing LA aing bener. korban Bang Emok TLA nya. Korban Bang Emok teh LA bakat kunaon. Emang bakalnya pawining ya mah. Alah, eta pamuda. Iya, udut pamuda deh. Bako mole aroma. Anjing, elek ku LA. Kocok. Tuh. Panan? Coklat Kumaha? sekilo. Neangan ketongo. Lah, pentingnya yang udut mana neangan. Kita pakai motor ayo. Sekilo. Tabungkus. Sekilo rokok. Nah. Nasib Sedih orang tengah segitunya. tiada tanding. Tapi gimana lah nasib kita, udah takdir ilahi, udah dari sananya lah. Dari mana? Di Padang? Yes. Dari yang maha kuasa, kuasa. dari maha yang kuasa itulah. Jadi kita harus tetap mengeluh. Kita harus jangan mengeluh. Kalau mengeluh tambah payah nih. Dan mengeluh harus apalah pemikirannya harus diperkuat lah. Kayak saya. Iyalah, saya pun juga kenal Anda. Hampir 1 juta Bang Emok. Tapi gimana lagi lah. Mudah-mudahan ada miliknya dari mana. Terus itu ujung-ujungnya capek kopi hidung. Milik ya. Mau Juri gumpal kadal. Ampun. Tadi ya Bim.
Alah, kalah retet anjing geus nunyuhun di ado anak aing kalah nambah hutang ye. Itu geus anu nyuhun. Astagfirullahaladzim. Hei, dagang. anu dagang kalah watir nu dagang udah dianjukan watir teu dianjukan na budak keur wekat. Jadi korban teh lain Bang Emok we urang teh. Aja jeung Bang Emok sagala rupa. Jadi ngorbankeun batur nya tungtungna. Sagala rupa mata teu urang teh dieu mah euy. Dieu mah mata bingung we. Mata heueuh kanu. Neangan. Oh, eta motorna. Aing mah Disela. Sak. Aing mah korban Bang Emok oge aing mah boga motor. Menang nganyuk. Menang nganyuk. Tah geus tambahan nih nganyuk dewa. Ulah leuwihkeun anjing nganyuk. Jadi segala orang menang nganyuknya. Anjing nganyuk pangeuna. Bapak majikan ke menang nganyuk. Nah, dahar menang gitu mah. Ampun. Lah, mata keureuh euy. Geus we namanya. Geus wae no eureun heula sementara lah. Isuk nyokot di. Moal heulaanan. Jadi atuh sementara tuh. Sementara heula bisi kakeunaan deui. Ku karepet. Da teu munggu jelema mah bisi kakeunaan deui kan ulah we tah. Aing mah cadul pangulah-ulahna bisi kajadian. Deui dengan sementara eureun heula kitu tah urang teh daripada kieu mah Kacau. mamut anjing aing oge geus kulaguna naon teu beunang aing oge hayang boranana teh geus nabuh naon geus minum kopi udah jarum coklat dah anjing anger pikiran mah golak we Deleng bisa kene udud. menang minta aing menang beli mana oh aing anjing teh kebananya anak Aduh dah tuh ayo rokok naon teh. Ayo rokok mah aing mah ela. Helah ngan cangkangna. Batur aing boleh teu ela kan. Alah aing tidak aing kudu nu batur ke rokokna mah urang-urang kan kudu. heuh dan nya eta pun aing ku cicing imah da anu yang gitu sugan aing naon aya penting aja kan ngawang si koplok. Lah anjing ieu ke. Kopi euy. Tah, ieu mah kopi teh teu make racun. Beda kira aing keur lieur Bang Emok bisi make naon arak gitu. Geur tambah lieur. Nying, tadieu lah. Alhamdulillah. Jongjon we pikiran eta mah. Ang we heula dunya teh sementara. Ngegebray. Kayak ka dituna. Ampun. Ngegebray we nya. Aing da boga tatangga ge kursi we kun ngomong ngumpul bari sareurik ka aing teh sering-serikeun dan man ulah gitu man ulah da tatangga aing oge di itu aing reuneuh pamajikan ngaleuh serikeun Nah aja lah. nyao nya keun sia cek ini sareuneuh di manehna aja aing teteh heueuh da aduh aing ampun aing loba duit anjing meuli rokok ke jarum coklat era tah aing back era euy tak udud lah. Nah, tinggali. aing nyage buka Bang Emok meuli udud mah. Kok Normal. dah, dedek anjing enggak utang udud bako budak kene mah bau belenok. Udud bako bau coklat lah. Aing meuli lah. Nah, dari euy sulah aing geus leganya. Gara-gara anjing Emok ieu. Geus lah. Geus ge Bang susu emokna. Geus aing mah ek eureun heula we aing mah leneng aing. Geus aing ngeulih kopi. Sok atuh lah. Rokok jarum coklat Sok. Oke. Eureun aing geus kieu mah. Geus.